Piraku jeger teboga bedog. Boga engge bedog mah di imah. Ngan sok dipakainya cagan tuturus. Sakapeung mah sok dipake mencit hayam. Alus atuh kitu mah. Heuh ngan hayamna hayam nang maok. Kawan teuing. Emang bedogna hayang kumaha? Hayang nu aya hodaman aing. Hodamna hodam naon kitu? Hodamna teh hodam angkot jeung hodam roda seblak. Nah, bisa dipakai usaha euy. Di mananya euy? Jelema nu sok ngisian hodam. Aya kitu hodam kitu. Aya, di mananya? Palsu maneh? Aya mang. Oh gitu. Ngaranna Mas Ajun. Oh gitu. Manehna jagoan ngajin pakarang. Oh gitu. Pandai besi. Jeung sok ngisian hodam oge. Oh gitu. Heeh. Ayo tuh. Ayo, Oh gitu. tong poho. Bedogna. Oh, orang bawa ka imah. Hayu. Oh gitu. Heeh, hayu. Wah, enak tenan hirup. Imah boga. Pamajikan ayu tenan. Tanah di mana-mana. Atur nuhun Gusti, nikmat apa lagi yang aku dustakan? Nagi samurai sih mas, karena dipakai ngibarkeun isukan, ban ayah ya enak. Mas, 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 Yo. Wala jangrei. mana samurai teh? Wala jangrei isukan deui nya. Poho can disukutan. Awas mun isukan can anggeus, pangpangnya dipake ya. Iya, isukan we di ketang kadinya. Awas mun isukan can anggeus.